barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, urang sami-sami teraskeun deui carpon di barayakita.com anu nuju ngagarap carpon dina judul Rencang Aheng. Kamari seri kahiji parantos rengse anu majeng ka seri kadua namatkeun. Sumangga wilujeng ngadarangukeun ka sadayana mitra kaum dangu baraya sadayana. Kalayan hatur sewu nuhun kaum parantos subscribe, like, komen sareng anu sanesna. Nyangakeun Rencang Aheng bagian kedua tamat. Ngadenge kitu kuring jeung bapana budak ngahuleng. Kuring mah ngahuleng teh dumeh hareugeun lantaran biipah kakara nyarita ayeuna. Lain bingung antara nyarek jeung idinan. Tiluan jempet aya nu nyuara. Nu kadenge ukur sora barudak anu dua saleuseurian di teras. Bapana budak melong sakedeung ka kuring. Sageus diisarahan ku ungeuk manehna nyarita sorana ayem. Kahartos bi kahartos pisan. Insya Allah mangga lares kedah diutamikeun soal putra mah. Komo bade nikahkeun mah kedah tataharti ayeuna sanes. Kumaha mah pokna bari ngareret deui ka kuring. Laras biipah sakumaha sangempun lanceuk. Abdi oge satuju keun dirorompok mah urang milarian anu sanes. Cik kuring kabawakeun nyarita ayem. Alhamdulillah Aden sareng enen tos ngawidian. Sakali deui hatur sewu nuhun. Pokna bari cari nakdak. Nanging kieu cekeng sanggeus mikir sakedeung. Kumaha upami mulih teh saparantos abdi kengeng pigentoseun biipah. Tiasa kinten-kinten antawis 3 dinten dugi ka saminggu ngantos. Insyaallah mangga nen. Bibi name bade ngantunkeun bumi sabada nen kengeng rencang engal. Hawatos kamurang kali walona sanggeus biipah ka tukang deui. Kang Abas ngaharewos geuning mama kawas nu optimis pisan rek gancang meunang pigentieunana. Kieu tah walon kuring kebawakeun haharewosan. Minggu pengker si emur nelepon nyebatkeun bapana anu udur teh mau 3 sasi ka pengker. Manehna nyarioskeun indungna tos ngidinan didamel deui sareng naroskeun menawi aya keneh kekenalan urang anu meryogikeun. Gancang atuh ditelepon bisi kabulu digawe di batur. Ceuk Kang Abbas, insyaallah moal pah. Da manehna ngantosan wartos ti mama. Untung mama teu acan taros ka keluarga sanes. Walon kuring isukna kuring nelepon emur ngaliwatan nomor telepon tetanggana. Kebenaran bisa nyambung. Mur atuhun pisan rek digawe deui di kuring teh serta nyanggupan paling lila 5 poe deui geus aya di imah. Bener bae dina waktuna mur pas sore geus datang. Ini ti Purwokerto Janari kana beus. Menitipkan Simbo ke Mbak Yu yang rumahnya satu kampung dan jemput dulu sepupu yang belum kawin buat tinggal di rumah mengawani Simbo. Manehna nerangkeun, "Kamu sendiri sudah kawin, Mur?" Kuring nanya, "Belum laku, Bu." Walona bari seuri. Harita si Mur diwawuhkeun ka biipah anu geus dibejaan ti memehna geus aya pibatureun di imah. Beutingna kaciri duanana uplek ngobrol daria. Saliwatan kadenge biipah mamatahan ngurus orok. Peuting eta keneh manehna pamitan ka kuring jeung ka Kang Abbas rek mulang ka lemburna isuk-isuk sanggeus wawan jeung Iis ka sakola. Moal dicaritakeun upacara perpisahan nama anu ngalantarankeun biipah jeung kuring sarua Rumah Cimata.
ngan aya anu ngahudang panasaran teh basa memeh jung pisan dianterkeun ku supir ka terminal. Bi Ipah nyerita kieu, sakali deui bibi ngaturkeun nuhun ka Enden, ka Aden sareng ka murang kalih sarena bibi ditampi sae pisan di dieu malih kenging pangebetah khususna ka Enden. Bibi teh nuhun pisan tos tiasa nyumponan talari karuhun cenah. Kunaon kitu Bi? Kuring nanya bari heran. Engke bae diwartoskeun upami tos sami salse walona beri imut matak penasaran. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Pentingna kuring nampak telepon ti Bi Ipah ngebejaan geus aya di imahna ngumpul ngariung sakulah warga tur salamet di perjalanan. Tidinya mah plengles teu aya bejana nepi ka 10 poe ka tukang basa nampak kiriman pos uleman nikahkeun. Piisukeun walimah kuring sakulah warga geus aya di Bandung. Si Mur oge dibawa. Imah ngosong di kuncian sina dilanglangan ku satpam. Ngara teu capek ngenong heula di bumi emah meme isukna ngajugjug lembur Bi Ipah. Ngaja ini teh rada isuk-isuk lantaran supir VIP ngan apal Majalaya wungkul. Ari Cibuniaga mah teu terangeun lebah-lebahna. Barudak ge katingal tarunuheun keneh. Orok ngagebra dina lahunan diuk di jok tukang bareng Iis jeung Emur. Ari Wawan dihareup ngabaturan supir. Emah mah teu ngiring angkat nganitip kadona bae. Titip pangilujeng bae ti emah ka Nyi Saripah saurna. Moal didongengkeun kumaha tatanya jeung kungsi sasab di jalan mah. Maklum can aya GPS kawas ayeuna harita mah. Urang dongengkeun bae sanggeus nepi ka Cibuniaga. 3 kilo jauhna sanggeus mengko ngenca ti jalan raya jurusan Majalaya. Terus mengko deui ngatuhu ka Tenjo Sagara. Tidinya kira-kira 2 kilo karek nepi ka Cibuniaga. Di jalan ka Cibuniaga sering papaliwat jeung pickup anu ngangkut sayuran, bubuahan jeung kekembangan, bahan-bahan bangunan seperti kai, bata, keusik, apu, kusen, panto jeung janela. Malah ieu truk anu ngangkut sapi, ari eme jeung domba mah dina pickup. Barang nepi ka wates lembur nu ditandaan ku gerbang beusi luhur make aksara Kampung Cibuniaga, Desa Tenjo Sagara, Kecamatan Majalaya. Sabrehan ka ciri Cibuniaga teh lembur gede, gegek tu rame. Lembur anu leuwih makmur batan lembur-lembur anu kaliwatan. Malah pantas menjadi kota kecamatan oge. Gerabae kenca katuhun jalan gede nurata di aspal katinggal imah-imah aralus lolobana gedong toko-toko ngajajar, rumah makan, pos polisi, pasar, puskesmas jeung bank. Saburuan jeung Masjid Gede Al Mutmainah aya gedong dakwah gigireunana. Biasa geus eureun sakedeung di pos polisi nanyakeun imah Bi Ipah Kang Abbas nyarita kieu. Ceuk polisi mah kira-kira setengah kilo deui mah. Persis anggeus rumah makan Sarwa Mirasa aya jalan ka kenca. Teu jauh tidinya aya gedung pertemuan tempat anu ayeuna dipake nikahkeun. Taroskeun bae Ibu Hajah Saripah cenah. Ibu Hajah Saripah henteu salah mah ceuk kuring cangcaya. Duka teuing atuh. Urang buktikeun bae salah henteu nama. Pokna bari terus ngajalankeun deui mobil. Nya bae gigireun rumah makan Sarwa Mirasa aya jalan rada gede, asup 2 mobil laluasa papaliwat. Can pati loba sema harita mah. Aya waktu kira-kira sajam deui kana waktuna resepsi. Hareupeun gedung nu dihias jeung pinuku buket kembang pangwilujeng. Kang Abbas turu nanyakeun ka budak ngora anu ngajanteng di dinya make pakaian hideung di beno. Lebah dada kenca ngagantel hiasan kuku maung. Moal salah panitia. Kadenge obrolanna tina jandela mobil anu ngahaja dibuka. Punten, dupi bapak teh nu ti Jakarta?
Pokna nanya, sanes ti Tangerang. Walon Kang Abbas. Oh, leres Bapak Abbas sanes. Leres, gening terang. Kang Abbas nanya, tadi Ibu Haji miwarang abdi ngantosan saurna kedah di Canak heula ka Bumina. Ulah langsung ke gedung. Ayeuna nuju acara nikah. Rupina sekedap di oge rengse. Eta di payun Bumina teh pagedeng-gedeng. Parkir mah di halaman Bumina bae saurna. Mangga ku abdi dijajab. Pokna beri lempang miheulaan. Yakin teu salah geus kitu mah. Haja Saripah teh biipah. Basa sadarea turun tina mobil kadenge di panggung sora degung mimiti ngungkung. Hegar tanda acara nikahan geus rengse. Subhanallah, horeng jalma jegud biipah teh. Imahna gedong alus pisan. Pakaranganana lega. Didinya aya taman asri. Tempat parkirna asup mobil tilu jeung garasi gigireunana. Untung init ka dieu teh dangdan heula anu pantes. Atuh barudak sarua geus didangdanan. Si Emur oge sina midang. Paingan atuh emah sababaraha kali nyaurkeun biipah siga jelema ngarti. Hemang nate kunaon nepi ka daek rerencang. Leuwih ti sataun apan digawe di kuring oge. Misterius pisan. Tangtu aya alesan jeung latar tukangna pangna kitu teh. Kuring sakulawarga ditampat di ruang tamu ku ibu-ibu anu geus rada aya umur. Somea pisan ngabagiakeunana teh. Wilujeng sumping abdi Nur Hasanah kapirai Ibu Ipah. Pokna ngenalkeun maneh. Paingan atuh rada sarimag. Teu lila sor susuguh meuni ngabarak luhureun meja tamu. Mangga dilaleueut. Tadi saur Ceu Ipah diantos di dieu bae. Margi anjeunna kedah nyaksian heula walimah. Neme tos di wartosan malami ge ka dieu. Pokna meme asup deui ka jero sanggeus nuduhkeun kamar tamu keur kuring sakulawarga istirahat. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Telila jol biipah ke ruang tamu. Kewas tur gining pisan meh pangling. Sajorelat katinggal suweng Kang Kalung jeung geulangna ngabudilak. Nanakeun batuna berlian asli. Barang ninggal biipah barudak anu duaan ngagero. Nini, Nini, cenah bari buru-buru nyalampeurkeun saronoeun pisan. Duanana ku biipah dirangkul diciuman. Tas kitu mah giliran kuring jeung Kang Abbas munjungan. Basa silih rangkul kuring jeung biipah sarua cari nakdak bakat kusono. Orok nu dipangku ku si Emur rek dipangku ku biipah tapi dicarek. Ulah bi, bilih kusut anggoan. Kumaha pami engke keompolan ceuk kuring. Orok ku biipah diciuman sanggeus nanya kanu ngaisna. Sehat Mur? Nu ditanya ukur ungeuk rengkuh teu nyarita nanaon. Dati barang datang oge gawena ukur molohok. Teu nyangkaeun meureun jalma anu kungsi sare sadipan jeung manehna di kamar tukang si horeng jalma beunghar. Asa can cacap kasono dina waktu samporet jeung suasana hajat siga ayeuna. Tapi kungsi ari sasalaman mah jeung panganten basarek gentos anggoan memeh acara nampi pangwilujeng ti para tamu. Duanana katinggal targep jeung parantes. Ngengengkeun saha putra teh bi? Kuring nanya biipah. Sanggeus panganten dibawa deui ku juru riasna. Teu kanu sanes nen kawargi keneh. Walona teu lila kapiraina teh asup deui ngawartosan resepsi bade dikawitan. Punten dikantun heula. Sae lalingi di dieu bae teu kedah ka tempat syukuran. Seueur jalmi sareng apan pangantena oge tos nepangan. Disarenganku pun paman bae salah sauran mah. Da kacipta seueur anu bade dipariksakeun. Pokna bari imut sanggeus kitu biipah sasauran ka kapiraina. Nana ngajurongan heula budak kahaturanan Aki Haji di gedung sinanyerangan tamu di dieu. Jeung sayagikeun keur taruangna. Niu kopi haturan Pak Abbas.
kopi hideng ulah kopi instan. Tong amis teuing deui, gulana cukup sasendok. Ari kanggo ibu mah teh panas manis dikucuran jeruk nipis. Cenah nginstruksi. Kuring jeung bapana budak silih raret. Teu lila nu diangkir teh sumping diiring ku nyusulan. Hiji sepuh gindi nganggo raksukan kahajian. Lalayana cekas nganggo teteken. Haji Samsudin jenenganana basa diwawuhkeun teh. Saterusna bi Ipah sasauran kanu nembe sumping. Punten Mang Haji, serengan heula tamu abdi di dieu. Mang Haji mah teu kedah ka gedung. Pagagelek geura, bilih lieur. Abdi bade nyarengan heula panganten. Dikantun heula ku bibi, Aden, Len. Pokna memeh indit. Si bungsu dibawa ke kamar tamu anu geus disayagikeun dihaturan ku lancek-lancekna jeung emur. Susuguh ge sebagian dibawa kadinya. Kang Abbas jeung kuring uplek ngobrol jeung Aki Haji Samsudin di ruang tamu. Tati anjeunna kuring jeung bapana budak nguping riwayat bi Ipah anu ngahudang panasaran teh. Kieu mun dicaritakeun deui mah. Akina Haji Samsudin buyutna bi Ipah tangtuna ge. Nu jenengan Haji Umar Basir, urang sebat bae Ki Umar. Keur ngorana kungsi lila rerencang di bumi Juragan Camat Majalaya. Suhu tur satya pisan nepi ka akhirna dipercaya ngurus pakaya dununganana kayaning sawah, kebon jeung tetelar sabudeureun Majalaya. Basa Juragan Camat jadi wadana di wilayah Cianjur, Ki Umar teu puruneun diajak. Kudunganana dipaparin pasir leutik anu harita leuweung keneh tur tara aya hasilna. Tanah eta nu ayeuna lelah lembur Cibuniaga teh. Ti Juragan Camat Ki Umar rerencang deui menang 2 tahun di Cina Beunghar urang Majalaya. Usahana kana jual beli hasil bumi. Tas kitu jadi juruladen rumah makan wangsa di Bandung anu kawentar tamuna inohong-inohong bangsa urang. Pangakhirna Ki Umar jadi pelayan tamu di Society Concordia, tempat ngarumpul para elit Bandung kayaning pejabat pemerintah, para menak, pimpinan bank, administratur perkebunan, pengusaha-pengusaha Beunghar jeung raja-raja uang bangsawalana jeung Cina. Pinterna Ki Umar lain ukur rencang pikeun neangan kipayah wungkul, tapi diajar jeung ngulik taktik dagang nu dijalankeun ku dunungan-dununganana anu sukses tur baleunghar teh. Carana mun keur ngalayanan para tamu, Ki Umar sok bari ngahaja nengetan obrolan-obrolan nu baleunghar teh. Mulung elmu nguyang luang cik babasan mah. Akhirna Ki Umar tina pangalaman rencang sakitu lilana mibanda cecekelan yen jalan hirup mukti mah dina widang naon bae kudu nyumponan 7 perkara. Nu disebut ku manehna ageman kamukten nyaeta niatna ibadah, mibanda udagan, jujur dina laku, junun dina usaha, guyub jeung batur, rik-rik gemi kana rizki, teu petot-petot ngadua. Ari gawe rerencang numutkeun Ki Umar mah sangkan urang diajar handap asor. Sabar satia jeung bisa meuli-meuli hate dunungan ku jalan surti kana rupa-rupa kahayangna tur tapis nyumponanana. Ku Ki Umar sorangan eta ageman teh dibuktikeun. Manehna hasil ngolah pasir leuweung paparin dununganana teh jadi tanah pertanian anu ngalantarankeun Ki Umar sakulawarga hirupna lubak-libuk. Malah tempat Ki Umar ngababakan jadi cikal bakal lembur Cibuniaga ayeuna. Sameme maot Ki Umar ngawasiat keur para rundayanana kira-kira kieu omonganana. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Turunan aing nu hayang hirupna mukti kudu ngajalankeun ageman nu 7 perkara teh. Sarta memeprak usaha kudu nyumponan heula pasaratanana nyaeta ngalaman bubujang heula di batur.
Wasiat Ki Umar ku para rundayanana diturut serta jadi cecekelan dina ngajalankeun usaha. Tah kitu riwayatna teh. Kunaon pun alo Haja Ipah Saripah kantos rerencang di salira. Cek Aki Haji Samsudin mungkas caritana. Ke sekedap Ki, aya nu teu kahartos keneh. Cek kuring, apan Bi Ipah mah sasatatos jugalah sate acan didamel di abdi oge. Nah ngagoker sakitu. Nah rerencang teh wajib gitu di runayan Uyut Haji Umar Basir mah. Ih henteu Den, sanes wajib. Dadina usaha man utami mah ngajalankeun anu 7 perkawis teh. Sanaos kantos rerencang oge ari teu nyumponan anu 7 perkawis teh mah tetep bae salamina jadi rencang. Hirupna moal ningkat walona sanggeus ngahulang sekedapan Aki Haji sasauran deui. Ari rerencang teh numutkeun pamendak pribados mah etang-etang meseuh diri sangkan payaan sareng ceehan. Ulah teu payaan sareng teu ceehan atanapi gampang boboleh sareng gumantung kumaha niatna deui. Upamina rerencang teh ukur rek nyiar kipayah wungkul atanapi dibarengan ku hayang nyiar ilmu jeung ningkatkeun hirup. Pun aloma Ipah rupina niatna nyumponan wasiat ti sepuh bae supados langkung antep dina ngajalankeun usahana. Dina widang naon bisnisna Bi Ipah teh? Bapana budak nanya. Kawitna mah muka warung sango anu ayeuna janten rumah makan sarwa mirasa. Teras muka kebon sayuran sareng peternakan hayam kanggo ngeusian pasar di Majalaya, Bandung sareng Jakarta. Utamina industri makanan. Ayeuna ngawitan ngokolakeun gedung pertemuan sapertos nu dianggo nikahkeun ayeuna bari ngalereskeun tuang leueutna. Walona punten Ki, paralun sanes kirang sopan bakat ku panasaran naros teh. Cek kuring, dupi Aki nyalira kantos kitu ngalaman rerencang sapertos anu sanes. Kantenan atuh Den, pribados makan dos jadi tukang ngarit sareng purah meresihan kandang sapi di Pajagalan. Mali waktos bubujang di Banar Doma mah kudungan sina khusus ngurus doma adu bari dilatih jadi bobotoh upami aya pintonan ngadu doma. Untung bae teu janten tukang adu doma nya Ki. Cek kuring magat kalimah ngabanyolan. Aki Samsudin spontan gumujeng ngabarakatak. Laras pisan Den, untung teka tuliskeun jurig jadi nu kitu patut. Da cacak kataikan mah moal henteu bakal naik pangkat deui jadi tukang ngadu-ngadu Raja Wisuna. Saurna sanggeus rada tenang anjeunna nyambung ka sauranana bari teu oleh imut. Tah pangalaman lami rerencang ngurus ingon-ingon teh estu janten pangdorong ka pribados kana usaha ical galeuh sapi, munding embe sareng domba, khususna miara sareng nicalan domba adu. Nanging ayeuna mah pun anak anu neraskeunana dikekeuweuk keneh mah sieun jadi tukang adu domba nyaan. Saur enden mah apan? Saurna bari gumujeng. Kasauran Aki Haji kukuring karti pisan. Masing terus terang keur sorangan mah waleh can nyerep kana hate nah make dadai kanan. Damun kuring mah sangeuk. Ah meureun rundayan Uyut Haji Umar Basir kaasup Aki Haji Samsudin jeung Bi Ipah mah kaasup manula manusia langka cekeng dina hate. Kuring sakulawarga ninggalkeun bumi Haja Ipah Saripah teh bada asar. Dadi aneg heula ku anjeunna malah sinangenong. Di bahanan rupa-rupa deui nepi ka hampir pinuh dina mobil. Atuh basa paturai meh kabeh sakulawargana kaasup Aki Haji Samsudin jeung panganten milu mileuleyankeun. Di hareupeun sararea Bi Ipah nganuhunkeun deui reh kulawarga kuring geus jadi cukang lantaran pikeun nyumponan talari karuhuna. Atuh kuring sorangan sasadu jeung menta dihampura ka Bi Ipah lantaran kungsi ngutuh ngetah anjeunna. Di jalan kuring anteng napakuran riwayat kulawarga Bi Ipah anu sakitu anehna.
Da cacak teka alaman ku sorangan mah asa dongeng pemohalan. Biipah mah bener-bener rencang aheng. Cekuring lain rencang aheng tapi rencang kajajaden. Cek Kang Abbas bari nyupiran. Kawasna bapana budak teh ingeteun kana buku karangan Sarip Amin anu judulna Babu Kajajaden. Mitra kaum dangu cag rencang aheng bagian kedua tamat dugi kadinya. Ngaturin sewu nuhun kana perhatosanana. Kelayan hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com